Warga Jawa Barat ya sadaya ya garis laga urang baca ku salarea muhun Kang heran kudu ngarti nya kudu ngarti nu ngatasnamakeun ulama jeung ustad nu sok jadi ngagogoreng jalma komo ka KDM mah sok seueur nu ngahujatna asa lieur Kang keun abdi mah nu bodoh ujung-ujung emang abdi ge lieur kanu kitu mah gitu mah ngobrolna nya ngatasnamakeun ulama kasebatna ulama kan ngatasnamakeun ustad kasebatna ustad gitu nya mang tapi sok ngagogoreng jalma tah gitu salieur nya mah gitu muhun dari ulama gitunya jang ustad mah naon nusok mamatahan apanan ulama nusok mamatahan nusok nyangan gitunya ustad oge gitu sok mamatahan ulah sok ngagogoreng batur ulah sok kitu kieu wah kanu goreng-goreng mapanan mamatahan ulah ngalarang tapi geningnya ayeuna gitu aya geningnya cek abdi mah teu pantas disebut ulama jeung ustad mah nu kitu mah ya biasana gitu ari ulama nu bener jeung ustad nu bener mah gitu moal nepikeun ka ngagogoreng moal sabab naon doraka tu sieun ka Allah bahkan ari ulama mah hati-hati apik ulama mah sabab naon sieun ku Gusti Allah jadi moal mungkin nepikeun ka ngagogoreng komo ka gubernur Jawa Barat ka KDM wah atuh langsung ke pamimpin ngagogorengna wah cilaka tuh bahaya pisan ngagogoreng pamimpin mah gitu emang bahkan ulama nu bener ge sok sieun gitu sok sieun kaasupkeun ulama su naon ulama su teh nya eta ulama nu buruk nu goreng nu jahat dan gitu ulama nu bener ge masih kena sieun sabab gitu teh sieun kaasupkeun ulama su gitu matak puguh ning sieun ku Gusti Allah mah matak apik ulama mah apik hati-hati dina sagala rupana wah gitu luar biasa ulama tuh kan mangari ulama nu kitu mah tah apal tah walau alam mang sakitunya mang